neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir, neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik, neraka teh jang jelema-jelema anu munafik, neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah, neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jar geus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka cek. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong cek raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik, bejang naon? Ya, jangan ngarokok cek. Si Bahlul cek raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya wali, ulama, cuman nyana teh wawalah wah weueuh disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh ya, sebab kiai teh kiai nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Wal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut mah. Ente kurang tuh. DRS ya mahal itu. Oh ya maaf ya guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, Bahlul. Kumaha kita si mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sia teh luar kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta, malaikat. Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Pek. Tah silakan ieu neraka. Asup kana neraka. Duh. Pan cenah cak Muhammad, cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu kalau eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api, iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang Sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main
ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang, ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka na mah. Nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Singsiun maneh ka neraka. Nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka. Nu mendak sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Ki Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Mendak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ge di neraka bawa saloba-lobana. Kitu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah. Nu ieu mah teu boga piseuneun. Nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah teh. Nu ieu mah aman-aman bae. Tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu Tuan Raja jowo sono horeng di neraka jahanam. Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol. Bener sia na. Kira-kira aing mau seureun tuh. Ya asana mah pinuh lo Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae karasa ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha tuh? Kumaha tah mah terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna tu tama eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon kana neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh yang dikeureung bae atunya jadi rajana. Ya terserah Tuan Raja. Tambah kahiji eta geus beres encan. Masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid. Mikiran bae nyana. Ngeunaheun nya lamun jadi wali, ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat nasana araraman tina neraka. Nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik nya teu bisa hee. Hudang nyana salat kayak ngedeng deui. Nikmat meureun mun jadi wali mah engke di akhirat teu mamawa seuneu cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nya keur tenang-tenang kieu bae nya tadi luhur singgasana raja kerajaan. Aya di luhur keur macu. Duk. Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja ayeuna naon teh teu bacul di dinya deuk melak cau. Manya melak cau di luhur cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek jana. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh. Aja hoa. Aduh kana sehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing ye. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus saya geus kaharti mah kula gede turun. Turun. Tadi atuh mampir heula teu. Aram kula mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di dieu. Ini aku nawas ka ieu. Tinggal raja baik, dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Ceknya nih jangan aredan kabeh tau. Panggil Bahlul tidak ka dia Bahlul coba tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam cek anu diutus teh. Coba tidak ka dia Bahlul, tas Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya nu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ye.
hiji bakal mamawaseun ya ini cak si Bahlul